ingat dan nasti asaman awal weuh jeung eueuh ieu teh ka mana bangun anu mau saban kumaha arek dipanen mun asa Nuju naon ieu teh? Teh di kebon nuju naon ieu? kieu we Keur kieu. kieu asa teh Ayo, mengpun nggak usah saha hayu jeung urang ieu. tarik naon Urang kena rungkun hayu. iya ingat Urang ka saha? ieu usah saha santai ayo sih gening tuan belagong siapa ayo siapa bejakan kata majikan naik siapa bejakan kalau lemur siapa belagong tong dibejakan bejakan Kan diberi duit 1 juta setengah. teh hayang ku aing bejakan Tong dibejakan kan diberi duit 1 juta setengah. bejakan soal lemur sia dasar si balagung jurus tunyung sia kurang ajar. Rek mulung arep poket. Ini buruk. Yuk, Pak. Teh pulang-pulang kieu kunaon ieu eta teh arep poket segala rupa. Alah atuh da eta mah nu dihanap. Aya dieu geus arep Nya ieu leungeunna. bakungkul urang mah. Nya bakungkul. Heeh. Kunaon atuh? Tong sok gagabah atuh teh. Teh. Maneh mah Kebon batur teh. Lain manehna manehna teh pan ieu teh meureun kebon abdi. heueuh nya ho kebon di Sok dinya. pulang-pulung we. Atuh da ayeuna dihanap mah moal dihakan meureun nu puguh oge da geus dihanap. Hoyong arep poket teh. Hayang Hoyong mah acis. nya komo acis mah hayang. Kurang kena rungkun heula jeung abdi yu. Nya arek naon? Kurang biasa yu. Siap mah ora roboh aing teh. Ayo. Si bagus. Jangan jual mahal dong. Jual mahal aja si teteh mah. Kitunya. Aku genah heureuh kieu cicing we di leuweung. Genah ngangin daripada di imah asa kulagu cicing di imah. Di leuweung mah genah. Aduh. Kenaon Ieu. Keur ngadaweng ai mana sok ngarawaskeun we. Dawung di kebon kieu teh. Kan bae we. Ieu mah kesempetan ieu mah ya. Kesempetan abdi mah ieu. Kesempatan naon? Teh aya sasaha abdi teh nya di dieu teh duaannya. Tuh jauh ka lemur kieu mah teh. Heueuh jauh ti lemur. Atuh da teh mah bangun ngahajan nguan abdi nya. Itu jedog. Lain ngagedog ngagedog. Hahaha. Ku abdi di pasian acis kersan teh teh. Naon ai duit mah nya butuh ngan maksud teh naon? Kurang ieu. Itu ah. Mumpung batur Arek naon? kapan tong lu? Sana cisna betongoh. Nya urang taeun yuk. Mah ya aing teh. Cuma aja gede. Ya tahu sia. Bagung dasar goblok dasar bagung sia. Si eta meni banget gitu. Awas teh sia ulah dibeja-beja. Wah sia ku aing bejakeun sia. Itu kalakuan mah sia mah nyarahun sia teh. Aing nengan tuan. Assalamualaikum, Pak. Aduh, peniru. Waalaikumsalam. Lamun aya atuh lain. Biasain lengok mah ngalamun teh Lain. ngahayal jeung ngahayal. Lain-lain naon ieu kebeneran ieu lah aya. Beneran deui aya di tayangan kita tadi. Naon kitu? Bade namut acis. Namut aci sabaraha ieu teh? 500 we. 500 perak. 1000 atuh. Oh, 500.000. Aduh, ngan nginyem jeung nginyem ai mayarna di mana teh? Pan kuli meureun puguh di dieu geus 4 poe can dibayar. Kuring ngoret ge can bener kitu, teu bener kitu. Hana kudu kumaha ai kuli? Lain menu singkat we atuh teh lah tong kuli-kuli jeung abdi. Da abdi teh selami ieu teh. Naon itu? Abdi dikasihan aci 1 juta kersa teu. Sanya komo we atuh tuan. Oh, ayo tuh. Anu arek ka mana maksudna? Wah, katongoh Arek naon? saung Coba bapak. aing tadi diajak kabang ka saung bapak ka saung bapak arek naon? Ai dia hayang Kada cenah. butuh duit mah nganaon atuh. Urang ka saung kayak dibere 1 juta daekeun Kan arek naon ngejot orang. halah biasa pira teu ngarti untuk ulah batur. Sia tah turunyus teuing hirup teh. Cocok. Kabur aja.
Omat lah dibeja-beja teh sia. Sia, awas dasar si bagug sia. Gusti Allah. Kemudian di jalan. Geus di mana? Astagfirullahaladzim, naon ieu teh? Teh geus di mana? Tonggo rek naon kitu. Jangan abdi sanes. Teuing make Penyalatan yang abdi aya peryogi gitu lain teh. sok kitu asa teh pararuguh Lain teh pararuguh, bukan eta teh geus ti kebon abdi teh tong. Teh meureun ti saung, penyalatan yang abdi. Ah henteu rek balik. Arek balik. Rek balik. Oh, Mas lain tadi eta kumaha atuh can dibayar wae ieu hutang. Udah can waktuna pan keur gawe keneh meureunnan, Pak. Atuh pan butuh bapak ge yeuh. Pan encan beres gaweana oge dibayar ge encan meureun sabaraha. Kumaha daek henteu? Naon itu? Biasa hutang lunas. Walah, meh lunas hutang. Sing. Meh lunas. Tapi kelakuan kayak gitu siapa? Ayo. Beguh batur. Batur. Lain kunaon lah dan geus ka ieu mah genah teh genah. Ya goblok. Ya dong sia teh. Kabur aing mah boga tuan. Dasar si bagug sok pun bejakeun sia. Bejakeun ka soalem. Si